Isa nyaurkeun bergembiralah sing baralungah cenah aranjeun saur Nabi Isa ka umat bunga konaon bi rasulin bunga ku bakal datangna seorang rasul sabada kaula ismuhu Ahmad. Rasul tersebut ngaranna teh cenah Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'a bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Alhamdulillah orang selebetkan asasi anu dinasasi ia dilahirkeunna paduka alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha anu diunggulkeun nembe Nabiullah Isa pengumuman ka umatna Bani Israil menyatakan ini Rasulullah alaikum. Nabi Isa kaulah utusan Allah yang aranjeun oke kaulah ngabenerkeun apapun itu nu aya dina kitab Taurat anu ditungsurkeun ka Nabi Musa. Jeung wahai Bani Israil mubasysyiran Nabi Isa nyaurkeun bergembiralah sing baralungah cenah aranjeun saur Nabi Isa ka umat bunga konaon bi rasulin bunga ku bakal datangna seorang rasul sabada kaula ismuhu Ahmad. Rasul tersebut ngaranna teh cenah Ahmad. Kangjeng eta di bumi masyhurna Muhammad, di langit masyhurna Ahmad. Nabi Isa ngabahasakeunana ismuhu Ahmad. Nabi Isa oge merasa bunga oge miwarang ka umatna, miwarang kana bergembira senang karena setelah kaula bakal aya seorang rasul anu jenenganana Ahmad. Nabi Isa itu Nabi najan ayat ngaraoskeun bingah bahkan sampai miwarang ka umatna bahwa bersenang sing barungah lah. Itu jauh sebelum Kangjeng diutus. Tapi sebelum Kangjeng diutus Nabi Isa terus ngaraos bingah. Itu hanya bunga tok, hanya ngarasa bunga unggul. Sur-sur deui mengisahkan bahwa tina gara-gara bunga si Abu Lahab paman Kangjeng diriwayatkan di alam kubur naida dina setiap hari Senin siksa naida diringankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaha karena baheula di saat Kangjeng lahir eta Abu Lahab ngaraos bingah sampai ngamerdekakeun amatna. Itu kafir deh.
kafir merasa bunga karena ayah akan dilahirkan anak kangjeng sampai-sampai di Quran diabadikan tabat yada Abi Lahab neraka bagian anak. Tapi dina setiap hari Senin menurut riwayat doa siksa naita si Abu Lahab diringankan ku Allah Subhanahu wa taala ku alasan beda pernah ngarasa bingan karena dilahirkan Nabi orang Kanjeng Nabi Muhammad pakai pada bila iman kumade orang salaku umatna anu punya keimanan lamun teu menteu boga rasa bunga karena dilahirkan Nabi orang sallallahu alaihi wasallam jadi oleh Abu Lahab. Masya Allah ina setepat karena sesi dilahirkan Kanjeng Nabi orang memang sewajibna qad kana wajib jadi muludan teh unggal Syekh Abdurrahman Adiba itu muludan teh unggal poe ada bulan untuk bulan mulud unggul wajib unggal poe muludan teh sampai Syekh Abdurrahman Adiba nyangkeun juga gitu saking orang harus bersyukur karena diutusnya Nabi orang ayakna uap, ayakna bibi, ayakna anak, ayak incu eta gara-gara Nabi orang diutus gara-gara Kang yang diutus jadi aya bahasa uap, aya bahasa bibi, aya bahasa aki, aya bahasa misan, incu, kapi aki, kapi adi itu gara-gara Nabi orang basilah Nabi orang diutus. Seandainya Kang Jeng diutus malah ada bahasa itu. Mulai ngaran bapak, emak, uang malah itu. Sebab ayahna bapak, ayahna uang, ayahna aki tina akibat jalan pernikahan. Pernikahanna anu dilungsurkeun sesuai syariat Nabi urang. Kang Jeng menyarehan anu bikin aturan anu jangan lungsur ke Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara wasilah Nabi eta hayam anakna dicopotkeun ngabintih hujan eta hayam terus kabeh anak-anaknya rumput dina awakna eta nyaah eta manehna urang si hayam ka anakna eta urang aya ka nyaah ka anak orang boga kanya ka adik itu wasilah Kanjeng sebelum Kanjeng diutus aya kan sebelum Kanjeng diutus kan masyhur boga budak awewe dikubur hirup kene bahkan saya nomor binatang kadang seuri kadang nangis itu ingat bahwa ngagali dibawa anaknya eta putrana dibawa ka guru ngakenal cenah bae cenah cek urang mereka kerenangan jangkrik terus jero teh permen dialungkeun ka handap tu cenah cokot budakna turun geus aya di handap dulu kan tanya diutuslah Nabi urang didi rahmatan lil alamin sarto boga kanya ka anakna jelema boga ka rasanya kan itu wasilah Nabi urang wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi khalqan wa sering dianskeun Kangjeng eta manusia terbagus baik secara khalqan postur tubuhna Allah nyiptakeun rambut nu paling bagus rambut Nabi Allah nyiptakeun huntu gigi susunan gigi nu paling sempurna gigi Kangjeng Allah nyiptakeun mata, Allah nyiptakeun ceuli, Allah nyieun halis, Allah nyieun postur tubuh, susunan tulang paling halis, paling bagus eta halisna kan. Ditanya, teh
nu mata orang-orang kafir Mekah celah yang ngaledekannya enggak ada. Jadi Muhammad tukang sihir karena satu pun dina badan kanyang anu pang tercelak cacat daya semuanya bagus. Dipikir gak kupar kuda jalan yang para dina hina kanjeng saking sempurna itu kanjeng Allah Subhanahu wa ta'ala di jelema teh nyieun ramo cinggir jajangkum aya kukuan aya jungkol ramo nu paling bagus ramo nabi daya Allah nyiptakeun tubuh manusia eta aya bibis aya pimping aya dada eta tangan anu paling bagus nu aya di alam dunia ya nu aya di jelema tangan nabi teu aya anu saking sempurna kanjeng ya masyaallah lamun teh kedah memuji kanjeng sampai Siti Aisyah ditaras ku masih cenah kanjeng mual bisa mual cukup lautan yang dijieun tinta yang nyatet yang nuliskeun keindahan Nabi Muhammad sakitu seueur jalmi modal mahabbah cinta ka Nabi cukup yang selamat di dunia dalam di akhirat. Alhamdulillah orang ngaraos bingah sudah bingah lebat karena saksi dina saksi ieu kantos 1440 genep yang lalu lahirlah seorang hamba termulia kekasih Allah Habibullah dilahirkan di Mekah dina tos ribuan tahun tukang orang memang diwajibkan harus senang karena ayatna diutusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya setiap dinten baca sirah dina sesi maulid dina setiap hari baca sirah atau Nabi perjalanan atau Nabi yang maulid terserah pada berjanji pada tiba apapun itu ya, dina sesi maulid itu tiap hari diharuskan membaca sirah nabawiyah nama yang paling panjang pada simtu turun pada diba pada berjanji pada maulid ajar pada burda itu bisa dianjurkan bisa dina sesi maulid ayeuna baik tanggal masih kene deet ya, dianjurkan setiap hari baca sirah nabawiyah naon baik pada berjanji biasa atau Nabi tiba lah simsur kantun dipilih baik nu panjang baik nu pendek tanggal dia setiap hari sahabat dinten sawangi saya dianjurkan baca sirah nabawiyah naon wae jenis kitabnya kitab tabaruk kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.